Aing mana nama itu? Kalau gimana baru rukieu. Ampun mun boga anak teh, terdek mantuan. Aing ini loba nu baru rukieu. Ampun. Mana deh si Sarmedi? Mantuan kolot. Neng seneng tadi bare bunga waluh ku Aa. Nah aku ke Mangna doang, sekalian we atuh jeung buahna. Ih, nah neng mau dipiceun. Kayak atuh ku Aa di bare buah engkolnya. Nah jadi karena buah engkol. Atupan si abahna ge ngebon engkol. Heulah kumaha Abah. Heulah aku mah, kan penting mah seneng beureun. Ya Abah. Bang. Budak beluk. Mana tuh budak? Kau. Iya. Asri. Iya. Itu ada orang tuh, tanya aja kali ya. Oh iya itu. Bentar ya, kita panggil dulu. Bang. Edan euy si Mister. Edan Mister. Dicat, Iya. coba kamu deh yang ngomong. Siap, tenang. Nah, cacat teh, cacut. Ih, Mang. Ya. Orang mah nanya. Mamang terang deh tukang cabe di dia. Apa lah tuh? Serius. Apa? Tapi ka Mamang nya nanya. Baraton, Mister. 10 ton. Letik, 10 ton mah. Jeung urang ieu ayo. Kecil katanya. Oh, ya udah. Yaudah, setuju. Anterin aja. Gas, berangkatkeun. Gas katanya. Ya udah, yuk. Kedeng. Mana Mister. Emang ieu saha gitu awewe ieu mah. Oh, Cewek. punten atuh Neng, ayo sok. Punten Neng ya mah tuh. Apa ada urang? Emang ya. Itu aya nu bogana. Oh, itu. Rek, sok atuh. Sok tinggalikeun ku anjeun. Iya, mun. Aya naon ari maneh? Iya, Ba, aya si Mister, si Neng Mister arek ngaborong cabe. Ari Neng mah lain Mister, tapi Miss. Oh, si Miss, maksudnya si Miss. Ieu teh arek ngaborong cabe, Bah. Ih, budak. Iya mah lain cabe, tapi walu. Kok walu? Ieu lain engkol. Pan maneh ti tadi salah ngalilieur wae. Teu ketembong sugan ti tadi ieu teh engkol. Ampun urang nyakona ieu na cabe. Wah, urang kan teu apal. Ngobrol we langsung. Yang nu ieu na. Hey, come here. Ka dieu. Dicat, Ya. mana cabe? Ini kita tanya dulu. Bah, cabe terang aya di dia. Cabe. Oh, cabe. Cik saha urang berak cabe di dieu. Tadi si Mamang ieu. Ngomong ini tadi. Ih, atuh budak eta di denge. Kunaon kitu? Si eta mah rada bolit budakna. Teu boga ahlak berarti maneh mah euy. Bolot maneh tah nu bolot mah. Maneh. Coba. Ngaran maneh saha? Ada ya? Aden. Bener aing ngaran mah. Orang tanya deui Coba. ayeuna. Ari ayeuna poe naon coba? Oh. Hah? Nangka. Si Mamang mah geus ngagolak congena eta mah. Oh, ari kieu mah tuh. Punten, ieu salah informasi. Aduh, Mamang gimana nih? Uing teh keur maraban bebek. Jadi puntennya dilajeng kabur. Dasar congeng ngagolak. Emang gitu ya sama budak? Cat, Ya. kok nggak sesuai informasi sih yang kayak tadi si Mas itu? Iya, makanya gitu. Harusnya kan saya nyari cabe bukan Iya, nyari cabe. engkol. Ya kita berhubung kita ketemu orang yang nggak jelas nih, kita istirahat dulu aja. Tahu nggak masih Abah ini? Ya Yuk, udah. Bah istirahat yuk. Oke lah, ari kitu mah hayu. Orang Oke lah. beri keula, beri keula, beri keula. Hayu. Ya, engkau satu nengnya. Abah deh ngala engkau ngala yang neng. Yuk, bade pamit. Iya budak durhaka teh. Teboga akhlak emang. Lain mantuan kolot.
Ya budak nu teu boga akhlak teh kieu ih lain mantuan. Boga ahlak mah bapak kok abah ge dipelajarkeun beureun. Putra Boga lah atuh bang ahlak bae mah. Putra ieu. Anak ya. Eta saha? Iya si Miss, iya. Miss. Oh, meureun eta lah. Luar negeri. Oh, si luar negeri, bule. Bule. Lain mantuan kolot, bakal bobogohan, man budak. Ampun. Mending kene bobogohan daripada mantuan abah mah da. Mending kene kalingetan abah deh daripada kalingetan si Neng mah. Yang benar akang. Bener tidak aku bohong amat. Ayolah mumpung hujan orang hujanan ayo. Yaan, mumpung hujan kos Indian ya. Bah, berhubung iya hujan, kurang dikit istirahatnya di bumi. Oke. Siap. Terbi Putra. Tegadu akhlak kita mah. Buatan itu kan mah. Si Miss Bali. Medi kabur jeung ka Bogorna. Nah, hari urang jeung saha? Kieu pan ari mantan Pak Boy mah. Kolot mereka siksa.